Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang danguri sareng simkuring Mang Ian Ki Demang Gunung Halu dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang bala wargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejeneraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Ratu Jin Toloheor bagian ke-53 karya Kang Rompis 2 atanapi Kang Yepi Cahyadi anu kaset teh nya. Kumaha ieu salajengna lalakon Ratu Jin teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap anu tacan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugia sing tiasa janten rencang anu ngahibur kapala wargi sadayananya ka ibu-ibu bari masak nyeuseul gegerohnanya bari ngistrika ngalicin bapak-bapak nya bari nyantai ditepas ngadaweung suruput cikopi kelepus udud serebung hasupna mumbul kaluhur. Kahasup anu nyerebung kuring nitipkeun sagala carita nu pernah aya rejeng manehna cenah hiber sina kaanginkeun senaleungit supaya teu balik deui da rumah saha teh sono wae kapopotongan cenah. Cenah eta bapak-bapak atuh. Nah itu teh kanggo anu ngajahitna nya di tempat konveksi nu ngobras motong di tempat cukur di pabrik di pasar di perjalanan ya. Pokoknya makum ka dulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan wilujeng ngadangukeun nya. Sareng saumpamina ngaros kahibur ku ieu pedaran dongeng Sunda nu dicanakeun ku simkuring nya teras hoyong nyawer da simkuring mah sanes dina radio nya taya sponsor taya iklan taya nu ngarojong. Mangga tiasa nyawer tah kana nomor dana ieu. Kanggo meser pulsa kuota da simkuring aya di sisi lemurnya di tungtung gunung nu tebih ka jalan oge. Supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Ratu Jin Toloheor bagian ke-53. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung ah. Dina wanci sareureuk budak tilu kareta kuda geus anjog ka Kabupatian Gandara. Harita keneh Juragan Danu dianteur ku Jang Sugih neangan tempat keur ngarereb berkah teu hese beleke Juragan Danu kenging panginepan kanggo ngarereb sokomo barang apal anu rek monok teh rombongan ronggeng mapag balebat. Anu boga panginepan kacida atoheunana sabab bisa ningali kasih panggal muih dina kieuna mun jaman kiwari mah
keur viral eta si panggal muih teh. Sanggeus paheut mah meunang tempat anu araya dina jero kareta kuda teh kalaluar, enden idah disarengan ku Ratu Arum marapah kalebet panginepan dituturkeun ku nu sejena. Barang serog ka jero panginepan anu araya di dinya teu sirikna barun celik atuh ningali ka Ratu Arum, ret deui ka Ratu Oces anu sarua miboga rupa kacida geulisna meh nanding ka Ratu Arum. Paingan cenah si panggal muih jadi kacapangan balarea, dan nyata pisan atuh kagelisan si panggal muih teh geuningan nanding widadari kitu ceuk anu araya di dinya. Pating harewos jeung pada baturna. Sanggeus tarapti sagala rupana, Ratu Arum saparakan ca arasup ka hiji kamar anu kawilang badag jeung lalega. Ngahaja eta kamar teh pikeun Ratu Arum jeung dulur-dulurna. Telila di antarana aya palayan tiluan anu kadarinya bari rebo ku babawaan, kadaharan suksok ditunda dina meja ku para palayan. Pon kitu deui kadaharan anu sejena sabangsaning nu amis kacida loba rupana teu sirikna ngajalajar. Jiga nama anu boga panginepan teh ngahaja hayang ngajamu ka Ratu Arum. Sanggeus palayan anu tiluan arindit, pok bae Ratu Arum teh cumarita. Dengekeun ku sararea, ulah wani nyokot kadaharan sakarepna. Menang sote di dahar lamun kukula geus dibagikeun. Leuwih nanti eta, cing saha anu wani ngokot dahareun batur, ku aing bakal dicangcang dina luhur tangkal kai. Kumaha kaharti? Panon Ratu Arum rutret kanu araya di dinya. Kahartos Kanjeng Ratu, isim abdi mah teu kumawantun, aya oge si reuwig anu calutak mah. Tembal Kunti Caci teu boleh nyalahkeun ka Kunti reuwig. Paraun teuing neneng, uing matarawani puak-poe kanu batur daripada maling kajeun uing manyokot susulumputan. Cek Kunti reuwig teu narima dituding sok maling ku Kunti Caci. Minggeus ya ganeng, pokona masing sahabaya oge ulah kumawani nyokot kadaharan anu batur. Panon Ratu Arum muncereng ka Kunti Caci jeung ka Kunti reuwig. Ratu Arum saterusna mah babagi kadaharan kanu araya di dinya, kabeh disaruakeun taya nu diwilah-wilah, heungan nya kitu we bagian manehna mah sok panglobana wae. Peuting geus lekasan kaganti ku mangsa beurang. Kaayaan di Kabupatian Gandara geus mimiti rame ku jalma-jalma anu balawiri arek nyiar kipaya. Kangaranan puseur dayeuh kabupatian, Gandara geus jadi pangjugjugan pikeun sakumna jalma. Tilu kareta kuda anu mawareng-rengan ronggeng teh geus ninggalkeun panginepan. Para ronggeng darang dan kacida gindingna make papakean ti Ratu Arum. Pon kitu di Ratu Arum, baju kabayana kelir hejo dipapaes ku sinjang rereng karatona nengah bitis. Sirah Ratu Arum make siger tina emas ditaretes ku batu permata.
puguh bae kagelisana teh beuki ngakebur lir ibarat widadari ti kahyangan. Ratu Oces meh sarua make kabaya karatonan kelir beureum di samping kebat salakadomas jungjat. Dina sirahna sarua make siger emas ngan teu make batu permata. Kunti Cacih jeung Kunti Reuwig marake kabaya lokat mala ukur beda kelirna wungkul, sampingna oge sarua lokat mala ulas kopi tutung. Raden Bayu atawa Nyi Mimi make baju mena kelir hideung tina buludru, lebah dua sisi leungeunna direnda ku bola emas, kitu deui lebah dadana dihias ku rendaan emas, lebah cangkeng Nyi Mimi dibaku tetku sinjang kebat salakadomas kelir soklat bodas, lebah sirahna make bendo atawa bengker, bleg we tangtungan anak pangagung luhung. Raden Bayu beki gandang jeung kasep, kawas dewa Kamajaya we anu lunta ka alam dunia. Gancangna carita dina wanci pecat sawed, rombongan ronggeng mapag balebate geus nepi ka kagubernuran Darmayasa nyaeta kabumina Raden Wangsa Atmaja. Tilu kareta kuda ngajalajar di payuneun bumi gubernur. Para pangawal kagubernuran gancang ngadeuketan sawarehna ngajarga bari samagrang ku pakarang. Satu tas apa lamun eta rengrengan teh rombongan ronggeng mapag balebat, salah seorang pangawal gentak asup ka jero imah. Telila di antarana Raden Wangsa Atmaja kairing ku garwana Enden Rosmala katut putrana nyaeta Enden Ningrum ngersakeun ku anjeun mapag kanu anyar sumping. Juragan Danu kairing ku garwana Enden Idah teras bae marunjungan. Haturan Danu, kumaha lancar di jalana? Saur Raden Wangsa Atmaja bari teras ngarangkul ka Juragan Danu. Berkah Raden, teu aya wageulana naon. Waler Juragan Danu anjeunna ge sami ngarangkul ka Raden Wangsa Atmaja. Syukur Danu, kula bunga ngadengena. Saur Raden Wangsa Atmaja katingal marahmai. Enden Idah sami munjungan ka Raden Wangsa Atmaja teras ka Enden Rosmala sareng ka putrana Enden Ningrum. Rengrengan anu sejena oge sami marunjungan ka Raden Wangsa Atmaja. Ari anu pangpandeurina munjungan nyaeta Ratu Arum saparakanca. Anu araya didinya tu sirikna carolohok atuh, panonna nutup meh teu ngiceup. Sakabeh paningali tamplo ka Ratu Arum kawas anu kasima. Ratu Arum lempang ngalanggeor dituturkeun ku Ratu Oces jeung nu sejena. Ratu Arum terus bae munjungan ka Raden Wangsa Atmaja. Wilujeng tepang Juragan, abdi pun Mimi, Cek Ratu Arum imutna ngaglenyung. Sajongjonan mah eta Raden Wangsa Atmaja ukur hargeueun, socana teu sirikna antep neuteup ka Ratu Arum. Raden Wangsa Atmaja teu gaduh panyangki lamun dina rengrengan ronggeng teh aya istri anu kacida geulisna. Kitu deui Enden Rosmala sareng putrana Enden Ningrum, duanana tibang ngemangkadu we socana neutup meh teu ngiceup ka Ratu Arum. Soca Enden Rosmala rutret kaluhur ka handap ka Ratu Arum bangun anu hoyong sidik. Ieu teh Nyi Mimi anu kawentar pada nyebat si panggalmu teh Raden, saur Juragan Danu masihan wartos ka Raden Wangsa Atmaja. Baru ieu teh anu kawentar si panggalmu teh be paingan atuh jadi kacapangan balarea. Nyata pisan miboga rupa anu kacida mah hiwalna.
Hatura Nyai. Wal Raden Wangsa Atmaja katingal kumecrek awahing ku kataji. Ratu Arum timbang unge bari teras munjungan deui ka Den Rosmala sareng ka Den Ningrum. Najan raksukan anu dianggo ku Den Rosmala sareng putrana teh kacidasaena, namun saumpamina dibandingkeun sareng raksukan Ratu Arum mah asa tebih pisan bentenna. Kangaranan Ratu Jin, baju Ratu Arum teh miboga ciri anu mandiri nyaeta sutra Dewangga Sulaman Renda bola emas, mual aya anu pernah make salian ti Ratu Arum sorangan. Den Rosmala sareng putrana ukur ngahuleng ngaraos lingsem nyalira pantar pangagung luhung namung raksukan eleh pamor ku pantaronggeng. Sokan tenan upami ningal kana tangtungan mah Den Ningrum anu minangka bentangna di Darmayasa asa tebih pisan sareng Ratu Arum anu sakitu mencrangna gelis liru widadari gumuleng matak moho anu nenjo. Atra pisan rarai Den Ningrum barebe bet asa janten pang balocrek nawe kasilih ginding kalindih tangtungan ku Ratu Arum. Kitu deui samangsa Ratu Oces jeung dua kunti munjungan ka aranjeuna, Raden Wangsa Atmaja ukur gogodeg we ngaraos helo ku kagelisan eta tilu wanoja. Ngan basa Raden Bayu munjungan ta Raden Wangsa Atmaja teh tangka kerung kumargi ningal dedegan Raden Bayu bet kawas tangtungan pangagung luhung. Den Rosmala sami sareng carogena gaduh sangkian upami Raden Bayu teh putra menak tereh gegeden. Samangsa Den Ningrum patarema padangan sareng Raden Bayu dumadahkan manahna pating seredet socana neuteub anteb kanu kasep lali dikaisin lat poho kana tata krama. Panangan Raden Bayu teh dicepengan pageuh kawas keuyeub nyapit mangsana. Raden Bayu ukur imut bari rengku atuh rarai Den Ningrum teh tangka euceuy inyana teras bae ngeluk tungkul. Danu hayu tuturkeun kula reng-rengan ronggeng bawa ka rohang tatamu sakalian urang alompreng. Lalampahan ti gandara ka dieu depan kacida jauhna. Kitu saur Raden Wangsa Atmaja inyana teras bae mapah disarengan ku garwana. Mangga Raden. Waler juragan Danu teras bae nuturkeun ti pengker disarengan ku garwana Den Ida. Anu sanesna ngalabring nuturkeun ti pengkeureunana. Den Ningrum kawas anu keuna ku kinasihan. Anjeunna ngicri ka Raden Bayu kawas anu narah patepi. Raden Bayu teu bisa majar kumaha ukur bisa ngantep karepna Den Ningrum. Duh, mun seuk lain keur nyamur. Narajis teuing aing digandeng ku bikang deui mah. Kitu gerentes hate Raden Bayu atawa Nyi Mimi ngarasa raragab meureunan. Sanggeus anjog garohang tatamu sararea gukek dariuk dina kursi. Raden Wangsa Atmaja calikna digandeng ku garwana dipalih kiwana juragan Danu katut Den Ida. Ratu Arum ngarendeng jeung Ratu Oces kitu deui Kunti Cacih jeung Kunti Rewig dariuk tukangeunana. Para ronggeng anu sejena sinden katut para nayaga sarua dariuk di dinya. Kocapkeun Raden Bayu inyana dicana ku Den Ningrum kabeh juru kawas ngahaja hoyong laluasa ngawangkong sareng nu gandang. Duanana caralik meh parendeng kawas nu tos loma pisan we. Sabenerna mah Den Ningrum teh sasatna mah kasebut wanoja tampikan teh teu kurang jajak kagandang teueuh menak anu kasoran teu bisa meruhkeun manahna Den Ningrum.
Eker anjeunna teh pan putra pangagung katamah deui boga rupa anu geulis puguh bae bisa disebut payus kapatutna kocoran hade caina ge geus tangtu ngagenclang herang. Tapi ari ka Raden Bayu anu lenjang kawas nusrah bongkokan katiruk ati kagembang rasana badis katulah jampe pamake kangaranan pangawasa Ratu Jin atuh geus tangtu miboga daya anu linuwih. Teu aneh lamun tangtungan Raden Bayu teh lain ngan saukur miboga rupa gandang tapi jeung sima pangirutna. Raden Bayu atawa Nyi Mimi ukur ngusapan sirahna pinuh kabingung sakapeung panonna rurat reret kawas hayang nyidikeun kayaan didinya. Para tatamu anu araya di rohangan teu sirikna nompo nelek-nelek nyidikeun ka Ratu Arum jeung ka Ratu Oces. Tong boromah kaum lalaki dalah kaum awewe sorangan banget ku katajina ku kagelisan Ratu Arum jeung Ratu Oces. Para tatamu pating kecewis ngupat ka Ratu Arum jeung ka Ratu Oces. Sawarehna deui utamana mah kaum lalaki teh ngadadak dangah ciga nu hayang kataksir kunu geulis katempo gagah kunu lenjang. Ratu Oces anu memangna porenges kacidabungan dumeh loba jalu didinya imut pangirutna teu woleh ngakleunyu matak sengkle kana hate panon cureulekna teu sirikna kiceupeur deui matak sempal rarasaan. Acek, dupi si Rai Mimi ka mana? Mohon maksad deh si Raden Bayu. Cek Ratu Oces ngaharewos ka Ratu Arum tumanya ngeunaan Nyi Mimi. Aya di beh juru Nyi Mimi di paling careubik. Walon Ratu Arum panonna ngareret kalebah Nyi Mimi. Ratu Oces najan teu ngartieun oge teu wani tatanya deui. Sabenerna mah Ratu Arum keur nengetan sakabeh kadaharan anu aya di dinya panon Ratu Arum nyidik-nyidik imeut nakranan. Kangaranan karyaan di Pangagung Luhung atuh geus tangtu sakabeh kaolahan kadaharan teh loba pisan rupana. Ceuk paribasana mah nu eueuh di aya-aya nu biasa aya teu sirikna ngaleuya. Telami di antarana Raden Wangsa Atmaja Trasbae Biantara. Kula salaku pamangku hajat ngaturkeun nuhun ka para tatamu anu haat ngaluuhan kana pangondang kula. Leuwihna ti eta kula sakalian arek mere bewara nyaeta ngeunaan anak kula nyaeta Nyi Lastari. Inyana geus walimahan dina poe kamari anu hartina mah dina poe ieu teh ukur nyubadanan tatali paranti ditinggal karuhun. Anu geus jadi kailaharan pikeun sakumna urang Sunda atawa anu aya di tatar Pasundan. Jadi ayeuna mah urang nyakseni heula sawer panganten. Kitu saur Raden Wangsa Atmaja mungkas cumariosna. Ratu Arum pok bae nyarita ka Ratu Oces. Porenges, wayahna teang Nyi Mimi ka dieu. Acek aya perlu pisan. Onyok semangga acek. Teu talangke Ratu Oces teh langsung cengka terus indit neangan Nyi Mimi atawa Raden Bayu. Basa geus patepung jeung Nyi Mimi atawa Raden Bayu, Ratu Oces langsung metot leungeun Raden Bayu. Hampura bibi, aduh si Raden Bayu ditamut heulanya. Pokna Ratu Oces ka Ningrum nyebut bibi itu. Aduh, Raden Bayu atawa Nyi Mimi leungeunna langsung dituyun ku Ratu Oces. Ningrum eta tangka colohok tuasa cumarios bade amek ngaraos rumegag sok inggis eta istri teh Raina atanapi rakana Raden Bayu. Sanggeus Nyi Mimi aya hareupeun Ratu Arum pok bae ngawakca. Aya naon acek? Untung abdi enggal dicana ka dieu. Aduh, sanesna naon?
abdi teh asa gara retek. Nyi Mimi atawa Raden Bayu Nyi Kikik seuri beungeutna bareubeut. Keun bae Ki Adi, ngaranna ge keur nyamar atuh. Lain itu Ki Adi, ajek teh arek tumanya, ari sawer panganten teh naon? Ajek hayang apa? Walon Ratu Arum inyana nyerengeh seuri ngadenge caritaan Raden Bayu. Ratu Arum oge tumanya ngeunaan sawer panganten, najan mineng oge kanu hajat ngawinkeun, tapi tacan kungsi ningali sawer panganten mah. Udah para warginya 500 jin, biasa di alam jin ayeuna nyamar jadi manusia. Segala teu apal pan. Pikeun kata apal cengek teh lada pan. Samal sacoet keur diuapkeun. Pat kacalawa kata Ratu Jin nu sakitu sakti teh ku samalnya. Eta mah budaya karuhun aceuk, minangka nembrakeun rasa kabingah. Kadua panganten disawer ku acis, koneng, kengeng nyiksik sareng beas. Siloka teh kanggo kadua panganten ngarah runtut raut sauyunan babari dina milari rejekina. Itu deui samangsa gaduh rejeki ulah hilap kedah tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Tah rupina mah kitu aceuk. Ceuk Nyi Mimi atawa Raden Bayu ngaguar perkara sawer panganten. Kaharti ari kitu mah Ki Adi. Hayu ayeuna mah urang lalajo sawer panganten. Pokna Ratu Arum terus bae leumpang ka tempat panganten anu rek disawer. Ratu Oces jeung Nyi Mimi nuturkeun ti tukang, kitu deui Kunti Cacih jeung Kunti Reuwig sarua naluturkeun. Pamirsa sadayana, waktosna barantos tenyekapan deui kanggo ieu lalakon Ratu Jin Teloheor bagian ke-53. Insyaallah kin urang lajengkeun nya kana bagian anu ke-54. Aduh sakedap ti ieu tamat ti para wargi sadayana nya. Cag urang tunda di hanjuang siang, urang teuneun di haneulem sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.